ada jagung tosok inget kalau jadi itunya teh kasih Asep. Asep ah. Aduh, namanya tempat diri gitu. Iya. Tunggu kau saya mah. Kita kalau banting ada jagung, berarti kan jadi bentuk kieu, lempu inget kasih Asep badan ieu teh. Aduh, jadi beteng, aduh, gara-gara jagung. Kita ada lain beku beki teuing ngadang jagung. Ku akibat ku teu boga beas, boga beas dua liter jadi awet-awet. Tengah dagangan bantuan ti pemerintah wae gitu. Ka jompo teh. Aduh. Assalamualaikum. Baija ke mana ya? Oh, subuhan kia sinarian aya duit kia buat. Aya jagung. Aya minuman deh. Boleh kopi ya mah. Mana mah ijanya? Mak. Mak. Mananya Mak Ija? Mawat sugan. Gini si Sujang, kira kan dia Sujang? Ah iya mak, kumaha cager? Alhamdulillah, Sujang. Lah, aing beuti di gogorowan sugan teh mah teh. Anu kieu ti mana boga rezeki lain. Ya, keur boga we jang itu rezekinya, pamasihan biasa aja. Irahaya iya teh. Bang teh iraha mang. Aduh. Bang supir alien. Oh, yang mana negara ya? Supir alien. Naon jang? Jatre mas tuh pemain teh. Boga kawasan nih teh. Kawasan kan ujang lin. Nyawa rokok-rokok atau harasil teh. Aya rokok geboy arek. Bae dikeun lah. Nunggu. Kabeh we. Amankeun kade areanya, amankeun ya. Siap pokoknya. Goblok peju teh ya. Balik kieu ya. Ya, sudah coba caritakeun ka emak, ka bingung, ka butuh maneh teh coba sok. Jadi kieu mah tadi teh ujang teh Facebookan ya. Tak berteman jeung babaturan ujang, gitunya alumni sekolahan gitu. Manehana teh hayang ngumpul gitu sakabeh alumni gitu saangkatan ujang teh gitu. Da ujang teh bingung gitu. Ya, yang maneh motong ngomongan ujang ya. Ari alumni teh tetep artina teh bansos lain ujang. Heueuh mah, bansos alumni teh mah. Tetep artina teh ujang. Asal gini kana bansos we pikiran teh. Ayo naik bingung guys. Ya perusahaan nges Allah hayamna hese bahana ya makan mahal ya. Makanya sok aya jatah itu kumaha ya teh. Bingung deh ya. Kumaha adanya. Bos. Data bos. Main udah 2 bulan nih bos. Jatah. Jangan datangnya, ayo naon bos? Jatah. Ya, gitu carana kieu. Bos. Kumaha ieu? Geus aya kana sabulana pemasukan. Ampura bos. Hayang parae virus nya teh. Bingung urang ge ieu teh. Jadi mun teu tutup nya teh. Kain pantiran saya perjanjian, bunga bulan aya pemasukan. Di dia teh menang nyaho. Wayahna kudu aya pemasukan nek bangkrut itu bangkrut. Wayahna kudu aya.
Ternyata bos, bingung orang oge. Makan mahal ya teh. Ayam parahe. Domai nu mau dua kamari deui. Bingung ya ta tu ararewe ya teh. Kumaha tuh ya teh? Drum laku mah ya bos. Si gana ieu tah urang gubuk we ieu tah nu aya. Ayo, ulah tuh bos eta mah bos. Ulah eta mah. Teu menang nyaho. Ulah eta mah ulah. Ulah ke bos nanyakeun coba. Ah, teu paduli. Penting mah jatah. Oh. Mana man? Bos. Bos. Ulah eta mah. Bos. Ulah bos. Hei. Ulah. Aduh. Aing euy. Bingung. Ke bos nanyakeun coba. Kitu dadeka euy. Jeung diinsapkeun eta jelema duaan. Jeung di mana datangna eta teh? Ya rek kamarakeun dijualna. Euy deka bingung ya teh euy. Anu kieu patut di. Nek sabarahaeun kieu. Pan obat teh heuh. Keur deket tinggalna. Ini saya nyaho. Depan saya cai di dieu mah. Orang bikin karana main deket. Main obos ka cai ge gampang. Ieu mah. Rek mah. Ayolah gaskeun. Dah. Jelema ayeuna mah hayang duit teh babari. Pengaruh saha? Kumaha urang katempuan ieu? Maka dengan dalung dua siki leungit. Kumaha bebejana urang? Katempuan deui meureun. Aya kitu na manusia jana mah. Hayang ngeudahna wae. Baheula teh si Aki nyaritakeun cenah maparokeun doma ayeuna teh meureun mah teu geus loba paparoanana meureun ieu mah wayahna we kudu ka ditu kudu sampeurkeun da ku sababutu keur ka rumah sakit ulut kamari ngadang jagong. Wah, aya mobil ada tadi. Wah, aya tumpakan gratis, aya tumpang heula kana mobil. Da baheula teh di dieu lamun teu salah mah maparokeun doma teh. Tapi itu sih si teh. Naonnya kita teh? Nu rasakan teh sugan begunya. Oh, ninggalan sugan teh begu ninggalan emak anu rasakan teh. Si teh kemam nyangka teu begu. Teh menyateuing depan dieu teh loba imam nya tinggal ya begu we teh maka mah teh kabina-bina teuing. Lain kieu teh pan baheula teh si Aki teh maparokeun doma di dieu hayang nyaho paparoanana. Ling. Kita kena naon nih? Aduh, eta meni menor kitu. Astagfirullahaladzim. Budak teh ngatututin. Ya teh eta budak sugan dina pas kajudna teh adananya beli kitu kalakuan teh. Nya mah eta mah budak teh adatna sok tara katulungan malah mah ieu adatna teh sok kalah ngacak-ngacak sepiteng. Oh, gitu. Oh ngomong ke dewek, Lin? Hah? Umpama yang nyarenteng. Tahu rek nahan? Bambang dan sia. Bang, supir Lin? Yang mana negara baju ya? Supir Lin? Naon jang? Jatre mas tuh, kumaha teh. Boga kawasan nih teh. Kawasan nu jang Lin? Nyaho, rokok-rokok atau harasim teh. Aya rokok geboy arek. Bae dikeun lah, nunggu.
Kabeh we. Amankan kade areanya, amankan ya. Siap pokoknya. Tirahan mah ka dieu. Ya, Sujang, mata ya perlu kadieu teh. Ayo mah saya sudah para rada kieu. Tuh mah urang atuh eta mah. Teu leutik ngurus naoge eta. Ari mah ka dieu ngojek lain. Ah, mama Sujang aya mobil truk nangkel we mah teh. Eta nini nangkel ka truk. Wah mun laku sih teh.